Darah ramang sadayana dulu-dulur. Aya pangesto ulah. Asa dira damang. Mujo euy. Anu na sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Moal, arek bebeja mah nyumbang masjid teh. Oh. Alah. Ya tiba heula. Ayaku genah. Ayaku genah Berlin. Aya jeung patokan mah kitu dah. Ari jadi soreanan genah we. Heeh. Kawas jadi. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Untung tutunya sia. Kantenan. Lu awon mah perlu disinglah. Tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Dengekeun aya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Aya sugema. Alah. Sugema. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Naon hartosna teh. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Kalakuan nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Seueur kumaha kulan. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Lebar ku ngaran teh. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Laras. Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Benar. Tuh. Da geunah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna tuh. Dilenyepan makna kuring. Geura sok sakali deui. Sakali deui kana. Gumelar di pawangan. Tak gini heeh. Ulah rikman aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kesayan. Di dunia orang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyeun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Kumpul euy. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu ala anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan teh kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Ngagugu tetekon teh baheula. Eta payung. Gamelan teh beusi teh baheula. Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Ulah ngiglan singa tempo. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Gede cita-cita mah jadi dalang anu. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang model sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh beundak ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya oh bereto itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya batik ka dieu kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sing maneh out hahaha batik ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon
teh sada nu gering. Gatot kaca anjing nengke konola tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade kemana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek Eta Bima mawa belut. kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya?
Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Ngerti sama poe. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu ini mah. Ting bener ting henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini nah misleuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kode nawe kumaha atuh? Sok sugar. Jangan salah. Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek oge Oma. Pangina teh tina lagu. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Lagu bagadang. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Urang Jabong. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang Sampih. Layung Grup. Lain wayang Wanaya. Wanaya. Lain. Cici Sangkurileung. Lain. Manya sia ngaran lemur cici cangkurileung. Aran jelema. Cici ngukut manuk cangkurileung. Sok atuh minta kode deui we ti mana lemur teh.
Halo Pak. Oh, Bandung. Orang Bandung saya tadi. Pagi nanti tinggal Bandung telega di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. dibinong Purwakarta. Nah, saya tenang. lain Bandung jauh atuh Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. pikiran condong Ciparai. Kiara Condong sakit Bapak Haji Sidik. lain Ini tak lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. beda baronong warna Bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? bincarung gitu Bincarung. Toed. saeran Oh iya. Jalak. kabas nama walet Oh walet. walet masih bencit kuda nikah Eta disadana meureun piur ku tututut munuk naon teh Cangkurileng. manyar manyar Manyar. Piit. galanti Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing kalian manuk gajah papaingan hese aja bro. jauh-jauh Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa, goblok bisa. geuning bisa sia teh Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. pakai ngareletan paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jempling sakit cara duh padahal geunah wayah kieu ngigal duh lain naon maksudna lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakit itu kena beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nikmat aduh
Alah, tos siapa mah. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. geus ka sohor coba di Bandung mah. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nyacing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna angur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Kana baraja Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sate. Kadeka jong-jongan teu. Hadi goong halus euy. Talirak dadi jari. Lain goong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing dadak ngajibaraga. Aduh. Leur teu beunang euy.
disangka bene aing aduh ampun Bisa gak ngomong dibikin ke Pak Alwin? kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi Oh, udah kesepeak gitu. Wah, ya guys kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP. Sungari nu ngariban bawa HP ah. HP wae sa susah tuh nyieun we sa teh Sakit. geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape Ca teh mah capek. Capek, aku beda deui capek jeung capek. ai cape masuk di sambal Cabe teh mah. cabe masuk di bose Beca teh mah. Sia teh. Capek karena beca. ai beca mah anak buah urang Ish, Caca. tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. kumaha Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Sembako. Bukan Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. oh iya Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. heeh nu kena ku musibah teh. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Jalan rusak. Heeh. kumaha lamun teu percayaeun Paksa, kumaha lamun ngalawan gelut, kumaha lamun eleh kabur, atuh moal nyatu meureun wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek Heeh. Naon dipake sabar. tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram Kadang-kadang di masjid tuh situ. Munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. ari lapar Duh, meni geuleuh ka sia aing. Kokor alam boleh beri cabang. ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh Udah kelapar. Heuh apan eta teh ladang ngabega. ah teu nya da aing mah pamere Pamere mah cokot we. da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu Kadang-kadang. jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu Kudu kumaha atuh? mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah Heuh. Eta mah cokot ting mah. Cokot ke HS. eta mah nyokot tina bongo Doraka. sok da doraka urang ngabegal mah Ke doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teteh satina kaminda-minda ting ngomong kemana karep sih teh nah maka kemana karep maka yang kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu Doraka. sarua jeung maneh ngabega ulah teteh Kadang haram kita mah. kumaha atuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung heeh tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon Lain mau. lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo sariwana goblok iya alah
salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk luka deui asukan aing mangisuung nuhun agan naon ke seri segala nanaonan agan teh antu kikieuan teh mah kieu jempe aya mandi mabuk sih aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa dapat panyeran jempe dapat desa dapat panyeran aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia siksa nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai kebetulan agar waras siksa paham bura ngalunyak dihantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh naon nyebut jelema sia da cacing ya lemah sana mantega kan naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang timbal di mana naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain kurang gizi kurang ajar lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun
lain bangsa atau tema urang meureun Ada balemur. lain ya teh makhluk naon karena dia nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah Mulukan makhluk aneh. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy Aya. bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk Ayam mode ABG. alah karunya deuleu assalamualaikum Waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami Jangan bisa ikhwan. leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada tuh percaya Ada cang saya. nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya kalereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain heuh manehna teh meureunnan katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya geng rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munga haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya
genep dek mah lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok bener mentujuhnya syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban jaku kitu nama aneh teh ku balalener tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti cenah 12
12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeus goblok ya aduh naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan teh lain aing tengeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet si laing ku ayana agama ayeuna si laing dek neunggelan dewek eta teh hartina si laing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tak ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang tuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atau gerakan tumpur udes geus gogoleran teh paehane kamana we karep siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya aloy tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung boti kotok dia jeung alah what up ya kutu wait dia up anjir what ya aduh ieu what up anjir nya sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing mas kana kacapi mas karet ya up
tak ya well ya tak sak ya tak iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan dadek mah aneh ajo ajianana teh kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu oh terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleleneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guru na teh tadi dia urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dah curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah piraku pan isuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban
dibikeunannya mun ka batur ieu mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain yang warada itu temannya euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pura sia kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun Ese dibawa jam 500 tau ngahampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia marukana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring udah malah ngagoler aduh kekerepengan dah malah sing tiga dong nyen pika ambekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sia beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus sana erek kami bilang ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing 1 hour later.